Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, para mancower, salam dunya. Patepang dangu deui di kanal Mancomania pemirsa. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca anu katunda nyaeta lalakon Nyungsi Rajapati anu ayeuna urang teraskeun ka episode tenepi bagian ka-8. Kumaha daramang sadayana pamirsa di mana bae ayana para mancomania salam dunya. Mugi-mugi sadayana tetep dipaparinan kesehatan lahir sinareng batinnya. Jembar mana gampil rizki, parak rejeki, parak jodona nya, oge tebih tina sagala rupi balai. Amin ya robbal alamin. Angge anu nembean manco, nembean ngadangukeun atana pinutos lami ngadangukeun tacan subscribe mangga ulah asa-asanya ngarojong channel dongeng Mancomania ku subscribe. Oge ulah hilap like, komen sareng share na nya. Boh ka medsos grup Facebook, WA, Instagram, Telegram, X sareng sajabina. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos satya manco satya ngadangukeun oge ngarojong sarta like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya. Hatur nuhun pisan mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Pamirsa urang keureuh deui we sapertos biasanya hanca dongengna kumaha lelampahan Wiratama si Jawara Gunung Salak alias Jawara Bajigur Sakti. Urang ngamparkeun deui sama kabitanana atuh para samakna saur bajigurna oge aya rarawannya sareng caneprot mangga kaparayun sadayana prung Sanggeusna lolos tina udaganana komplotan para rampok. Wira gancang nyokot jalan torobosan pikeun nuju ka lembur Kertasari. Wira ngablesat gancang lumpatna kawas ngalayang teu napak kana taneuh. Sabab Wira ngagunakeun ilmu lumpat kidang kancana warisan tinu jadi guruna. Wira ngahaja lumpat gancang pikeun bisa nyusul Ayuning jeung Kuntara. Satepina di sisi lembur, Wira teh tarangna jadi kerung sabab nempo seuneu obor caang mani mabra mapag kadatanganana. Itu Kang Wira, gero hiji sora halimpu nu asalna tina bibirna saurang wanoja geulis make papakean sing sarua biru ngora. Eta wanoja nu ngagero teh tayalian Ayuning. Bener, eta mah saderek Wira. Ceuk Kuntara anu leumpang di gigireun wanoja geulis eta. Ayuning, Kuntara, syukur atuh haranjeun salalamet. Gero Wira bari ngayunkeun lengkah nyampeurkeun dua sobatna eta. Beungeut maranehna katempo marah may sabab kabehan salamet. Hayu milu jeung kami saderek Wira, ceuk Kuntara bari masrahkeun hiji kuda ka Wira. Kuntara saterusna ngagajleng kana tonggong kuda sejena nu geus aya ngajajar di eta tempat. Ayuning oge ngagajleng ka tonggong kuda sejena. Rek kamarana ieu teh? Kuntara, Ayuning, ceuk Wira. Wira teh kapaksa naek kana tonggong kuda sabab Kuntara jeung Ayuning ukur sareuri tuluy ngagebah kuda sangkan lumpat ninggalkeun sisi lembur Kertasari.
Urang teh sebenarnya reka mana? Tanya Wira teu kuat ku rasa penasaranana. Reka bale desa walon Kuntara pondok. Kuntara ngagebah deui kuda sababaraha kali atuh kudana ngaberetak lumpat leuwih tarik sigana bae manehna hayang gagancangan tepi ka bale desa. Wira jeung Ayuning ngagebrag kudana pikeun bisa ngimbangan lumpatna kuda Kuntara anu ngablesat tarik ninggalkeun maranehna. Akhirna mah tilu kuda teh bareng lumpat nuju ka bale desa Kertasari. Wira dina hatena masih ngerasa heran, manehna yakin lamun aya hal anu disamunikeun ku Kuntara. Akhirna tiluanana tepi ka hareupeun bale desa anu dijaga ku dua urang lalaki gagah marake baju bodas di calana pangsi hideung. Dina dada belah kencana teh aya lambang manuk dadali anu keur hiber. Dua lalaki gagah eta ungeuk ngahormat someah ka Kuntara. Aing yakin dua jalma eta lain badega-badegana si Supala. Kamarana jalma-jalmana Supalanya gerentos Wira dina jero hatena. Manehna inget deui ka para badegana Den Supala anu pernah ngoroyok ka dirina. Kuntara turun ti heula tina kudana dituturkeun ku Wira jeung Ayuning. Nuduaan rengku hormat ka Wira jeung Ayuning, Wira gancang nuturkeun Kuntara anu leumpang ti heula nuju ka jero bale desa. Maranehna teh lain jalma si Supala, saha dua urang jalma anu jaga eta Kuntara? Tanya Wira penasaran. Maranehna dua dulur-dulur paguron kuring. Anu harita ning pernah dicaritakeun teh ya, walon Kuntara. Keur kitu panto bale desa ngabuka dua urang jalma keluar ngabageakeun ka Wira. Nu saurang mah Ki Kalari, lurah Kertasari. Nu saurang deui saurang lalaki gagah make baju bodas umuran 40 tahun leuwih. Wilujeng sumping jawara Gunung Salak, mangga kalabat. Ceuk Ki Kalari bari seuri someah kitu oge lalaki gagah anu maturan Ki Kalari. Duanana mere jalan ka jalma tiluan nu kakarak datang. Bari jeung masih bingung ge Wira teh males seuri someahna dua jalma nu mapagna. Saterusna ngalengkah marengan Kuntara jeung Ayuning pikeun nuju ka jero rohangan bale desa. Sanggeus dariuk merenah ngariung di tengah bale desa. Kuntara harita nyaritakeun anu geus kajadian di lembur Kertasari. Parabat Kuntara teh medar dongengna. Tak kitu kajadianana saderek Wira. Sawaktu kuring jeung Ayuning tepi ka lembur, sagalana geus diberesan ku paman guru kuring. Anu dibantu ku dulur-dulur sapaguruan kuring. Ceuk Kuntara nganggeuskeun caritana sakaligus ngajawab sakabeh pananya nu aya dina jero hatena jawara Gunung Salak. Oh, jadi meungpeung Supala can mulang sakabeh anak buahna gancang dibasmi. Ceuk Wira kawas anu nyarita ka diri sorangan. Ki Santanu emang guruna Kuntara harita nyarita. Anya sumuhun kitu kusabab kuring apa lamun budak bangsa eta moal mulang tereh-tereh. Santeuna manehna bakal ngendong 2-3 poe di tempat bapa kandungna. Nyaeta kapala rampok anu ngaranna teh Setan Peureup Beusi. Ki Santanu. Di mana Ki Santanu apal ka kuring? Padahal mah asana urang teh can pernah papanggih. Tanya Wira ka Ki Santanu. Urang memang can paamprok jonghok papanggih secara langsung jang Wira. Tapi kuring teh pernah nempo hidup di warung sangu sawaktu ribut jeung jalma anu beungeutna kawas beurit. Harita kuring can apa saha anjeun anu sabenerna. Tapi sabaktu jang Wira nyabut rancatan nawi koneng tina tonggong kakara kuring apa. Lamun jang Wira teh jawara Gunung Salak. Ceuk Ki Santanu cumarita rada panjang.
Terus kumaha ngeunaan indung jeung adi anjeun saderek Kuntara? Kumaha lamun kepala rampok apal? Lamun lembur kertas sari geus mulang deui ka leungeun Ki Kalari? Cek Wira bari neuteup ka arah Kuntara. Tapi ucapan Wira eta nyieun sakabeh jalma nu aya di rohangan balai desa jadi ngeluk tungkul, bari jeung paromana katemong ngemu ka hariwang. Hampura pananya kuring tadi. Kuring lain boga maksud nyieun kabehan jadi sedih. Tapi taya salahna mimiti ti ayeuna mah urang kudu mikirkeun kaselamatan maranehna. Cek Wira deui. Cenah naon jang Wira teu naon-naon. Justru hal ieu teh anu hayang disawarakeun ku kami jeung jang Wira. Cek Ki Kalari mimiti milu nyarita. Maksud aki teh kumaha? Tanya Wira anu can ngarti kana caritaan ku kertas sari eta. Sameme supaya mulang nyamulang di kaya lembur aki teh rek maradi minta tulung ka jang Wira pikeun ngabebaskeun pamajikan jeung budak awewe aki anu ditawan di markasna gerombolan rampok. Tangtu bae pami jang Wira teu kabotan eta ge. Cek Ki Kalari bari neuteup ka Jawara Gunung Salak. Sakadapan Wira neuteup ka Ki Kalari, Wira teu waka ngawalon sabab nimang-nimang heula jeung ngijir kakuatan para rampok sabab eta tugas teh lain tugas anu hampang jeung babari. Nyaki heuga tuh, kuring bakal nyoba, tapi kuring minta bantuan kasadiaan Kuntara jeung Ayuning pikeun mantuan kuring. Akhirna mah Wira ngawalon nyanggupan kana pamentana Ki Kalari. Tapi minta bantuan ka Kuntara jeung Ayuning. Kuring siap saderek Wira. Cek Kuntara katempo saged sumanget. Kuring ge siap. Ayuning gancang nembalan. Ya syukur atuh hari sariap kabeh mah. Urang mimiti lumampah dina wanci samemeh panon poe meletek. Cek Wira. Mere kaputusan pikeun ngamimitian lumampah engke. Lamun kitu mah atur-atur bae heula sangkan isukan karasa seger. Tara bawa reureuh ka imah urang sekalian ka itu dalahar heula di ditu. Abah teh geus nyadiakeun sangu jeung bakakak hayam. Menang mencit sita mata di sore. Semohon atuh bah, mangga saderek Wira Ayuning. Cek Kuntara bari nangtung ti heula. Tiluanana lumampah narai kuda nuju ka imahna Ki Kalari. Salila lumampah kuda Ayuning jeung Wira mah aya di tukangeun nuturkeun kudana Kuntara. Wira jeung Ayuning lumampah bari ngobrol. Kuntara anu apal lamun Wira jeung Ayuning geus wawuh samemehna teu milu campur kana obrolanna dua sobatna eta. Nyai, di mana Eyang Guru Nyai? Nah Nyai teu bareng jeung Eyang Guru, tanya Wira ka Ayuning. Eyang Guru teh nugaskeun kuring pikeun nyilidik masalah jalma anu narasa guru akang teh ya. Sedengkeun Eyang Guru mah mulang ka patapaanana. Oh, kumaha? Nah Nyai geus manggih laratan. Acan Kang. Akang kumaha nah akang manggih laratan eta jalma. Sarua.
Akang gecan manggihan nyai. Teu rasa satiluna geus tepi ka pakarangan imahna Ki Kalari. Seorang lalaki tengah tubuh mapak kedatangan tilu kuda. Emang tama wayahna urusan ya tilu kuda kaminya. Bere dahar jeung inum sangkan isuk jagjag di bawah lumampahna. Cek Kuntara ka eta lalaki. Ase mohon Mang Aden, walon Mang Tama anu tayalian palayana Ki Kalari. Kuda teh dibawa ka tukang pikeun diurusan ku Mang Tama. Sedengkeun anu tiluan mah asup ka jero imah. Kuntara langsung ngajak Wira jeung Ayuning labas ka pawon pikeun diajak dahar bebarengan. Bener bae di pawon teh dina meja makan geus ngabarak. Ditutupan ku sangku. Aya bakakak hayam 3 siki. Aya sambalna sacoet. Lalabna atuh aya surawung bonteng takokak. Jengkol ngora jeung peuteuy meunang ngabeuleuh. Ngan sanguna geus teu ngebul alias geus tiis meureun dati sore keneh ngakeulna. Tapi teu ngurangan. Kana kahayang daharna anu tiluan anu memang can dahar di kamari keneh. Atuh kedeker bae. Nu tiluan teh langsung paheula-heula ngahanca kawas nu balap dahar, daharna paronyonaker. Reng sadalahar Kuntara atuh nganteur Wira jeung Ayuning ka kamarna sewang-sewangan. Wilujeng leleson saderek Wira Ayuning. Cek Kuntara tuluy ngaleos ka kamarna sorangan. Wilujeng leleson. Walon Wira jeung Ayuning saterusna mah saduana ge asup ka kamarna sewang-sewangan. Peuting beuki jempling. Ukur sora cihcir jeung cari cangka anu masih kadenge mepende tilu jawara ngora anu harita geus mimiti mereumkeun panona. Jaga rasa wanci peuting kaganti ku isuk, hayam jago geus kadenge kongkorongok reang silih tembal pada baturna. Rebun-rebun keneh tilu kuda katempo lumpat ninggalkeun lembur Kertasari. Tumpakna tayalian Wira, Ayuning jeung Kuntara. Maranehna init pikeun ngarengsekeun tugas ngabebaskeun kulawargana ku Kertasari ti tempatna jajadug rampog setan pereup beusi. Gancangna carita. Kuda nu ditumpakan ku tilu jawara ngora teh geus tepi ka leuweung leutik tempat caricingna gerombolan rampog. Sanggeusna tepi ka hiji pasir leutik di deukeut lemburna para rampog, Wira teh nyarita ka Kuntara. Saderek Kuntara, dagoan bae di dieu nya. Naon bae anu bakal kajadian anjeun ulah ini ti dieu. Kuring jeung Ayuning bakal nyoba nyulusup asup ka jero lembur rampog. Ingat, ulah incah balilahan samemeh kuring mulang bari mawa indung jeung adi anjeun. Anya saderek Wira, kuring moal ka mana? Naon bae nu bakal kajadian kuring bakal ngadago di dieu. Walon Kuntara tuluy turun tina tonggong kuda. Tali kudana ditalikeun kana hiji tanggal. Wira jeung Ayuning oge milu tarurun tina kudana. Tuluy nalikeun kudana kana tangkal sejen. Saduana bari rencepan nyulusup asup ka jero lembur para rampok. Kuntara ngawaskeun ninditna dua sobatna anu rela nyang hareupan maut demi keluargana. Padahal dua jalma eta teh kakarak 2 poe wawuh jeung manehna. Tapi maranehna gancang pisan loma kawasan nu geus wawuh mang taun-taun. Maranehna bener-bener sobat sajati. Karak manggihan aing mah salila ieu. Boga sobat anyar kawas maranehna anu daek toh pati jiwa raga narohkeun nyawa sorangan pikeun kepentingan jalma sejen. Maranehna bener-bener jawara sajati anu nanjirkeun bebeneran tanpa pamrih. Bagja pisan aing teh jadi sobat jalma-jalma anu banda jiwa jawara kawas maranehna. Gerantos Kuntara dina hatena manehna ngarasa untung pisan bisa wawuh jeung Wira katut Ayuning.
Sakedengge Wira jeung Ayuning geus teu katempo, gerakanana gancang susulusupan di antara babatuan jeung tatangkalan. Teu lila ge saduana geus aya di deukeut lembur para rampok. Wira mere isarah ka Ayuning leungeunna nunjuk ke arah hiji imah badag anu paling sigrong. Anu diduga imahna kapala rampok. Sakali ngagenjotkeun sukuna, Wira teh langsung ngalayang ka luhureun hateup salah sahiji imah rampok anu pangsisina. Ayuning nuturkeun di satukangeun Wira bari teu loba carita, beungeut si Wanoja katempo regeng. Sabab sadar lamun dirina kiwari geus asup ka sayang maung. Sakali bae nyieun kasalahan teu mustahil nyawa maranehna bakal ngalayang. Sanggeusna ngaliwatan sababaraha suhunan imah, Wira jeung Ayuning akhirna mah tepi ka satukangeun imah badag anu sigrong tea. Wira jeung Ayuning ngagajlengan tembok saluhur 2 tumak, satuluyna ngalayang turun nincakeun sukuna di taman nu aya di tukangeun wangunan sigrong. Sanggeusna nincak lemah, gancang saduana nyalingker kana tatangkalan nu aya di eta taman bari teu nimbulkeun sora saeutik ge. Dagoan sakedeung di dieu nyai, akang derek ngalumpuhkeun panjaga pikeun nyiaran keterangan. Cek Wira ngaharewos ka Ayuning. Hati-hati Kang. Walon Ayuning paromana beuki katempo regeng. Wira unggek tuluy ke katayepan ngadeuketan kadua urang panjaga anu harita keur lenggutan katempo masih nundutan. Hiu, tok. Wira teh langsung notok 2 panjaga sekaligus dina gerakan anu kilat naker sarta teu nimbulkeun sora. 2 urang panjaga teu kaburu ngagero, awakna langsung ngarumpuyuk teu walakaya. Nu saurang ku Wira disumputkeun dina rungkunan, sedengkeun nu saurang deui mah nu awakna rada begang digusur ku Wira teh ka tempatna Ayuning nungguan. Dina kayan kitu hiji bayangan bodas ngolebat datang. Kolebat jeleg aya di hareupeun Ayuning jeung Wira. 2 urang jajaka jeung Wanoja teh reuwas ka cida manehna gancang malik ka eta jalma. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tubuh, di samping jangkung make kabaya beureum. Tapi geus diganti ku kabaya bodas ayeuna mah. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna nyekla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Keur nanaon ieu? Ting sulusup nyumput di dieu. Dede kabina-bina atuh nyumput di ieu di dieu teh lembur rampok. Ibi teh ngahajah ngider ka dieu supaya di dieu mah laloba duit, loba emas. Meuli awu ge hijina 2 juta, 3 juta eta sapincukna. Dede mujakil pokona mah. Sok erek ngarawasan heula awu gibi tah aya keneh 2 pincuk deui tah ku kurauna sapincuk. Sok bisi kaburu kapanggih ku nu jaga atawa ku batur ieu. Me aya tanagaan gelutna. Pohar homiarsa. Kuno rojolna Bisarwiti atuh urang cekapkeun nya dongengna dugi ka dieu lampahan Wiratama di Jawara Gunung Salak. Dina carios nyungsi Rajapati bagian kasalapan, cag urang teundeun dihaneuleum sieum geusan sampeureun. Urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun urang sampeut deung di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamiarsa manco mania di mana bae ayana anu satia manco sadia ngadongkeun oge ngarojongkeun dongeng-dongeng aki. Hatur nuhun pisan
hapunten milih kina-kinang mernah ngadongengna margi teh nuju rada emplu sakedik pamiarsanya rada teu raoseun ti corona teh. Tapi mugi wae katampi kalian kabingahan sakitu panginten nu kapiaturnya akin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.